Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun hayura sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala reh dina dinten ieu urang tiasa kumpul dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tehilap salawat sinareng salam tercurah limpahkeun ka junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargana, ka para sahabatna sareng mugia dugi ka urang salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Payun simkuring ngahaturkeun nuhun ka rerencangan sadayana anu tiasa ngahadiran ieu acara. Tepangkeun wastapun Sri Wahyuni ngadegna simkuring di dieu simkuring janten panumbu catur ngeunaan presentasi carpon carita di hiji makam anu bade didugikeun ku pangjajir urang sadayana. Langkung ti payun hayu urang buka ieu acara ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya salajengna nyaeta pembacaan ringkasan carpon ti pangjajir urang sadayana. Pangjajir urang sadayana nyaeta Sophie Agnia anu kawitna ti Pamegatan, lahir di Garut tanggal 26 Maret 2003. Riwayat pendidikanana nyaeta TK Nurul Amanah, SD Mekarjaya 4, SMP 2 Cikajang sareng SMA Negeri 16 Garut. Prestasi anu kantos diraih nyaeta juara 2 kaligrafi, juara 3 tilu pidato, juara 2 cerdas cermat, juara 2 sholawat, sareng juara 1 maca puisi. Pengalaman anu kantos di alaman ku panjajir urang nyaeta kantos ngiringan perlombaan aksara Sunda. Supados teu nyangkolok teuy kana waktos hayu urang tingali sasarengan ti panjajir urang nyaeta bade macakeun carpon carita ti hiji makam. Ka Sophie Agnia dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ngadegna simkuring ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana parantos masihan ka urang sadayana nikmat sehat sinareng urang tiasa kumpul riung pulung di tempat. Tehilap salawat sinareng salamna mugia tumetep tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, para sahabatna sareng mudah-mudahan sampai ka urang sadayana sareng umatna. Amin ya rabbal alamin. Ngadegna simkuring di dieu simkuring bade sakdik maparkeun ringkasan carita di hiji makam anu karya Aat Suwanto. Mangga tiasa ditinggal dina infografis anu parantos dikirim kana WA. Di lembur kuring kapisah ku Cibuyut sareng solokan leutik anu lamun usum panas mah atawa usum halodo mah sok saat caina. Hareupeun eta solokan teh aya masjid disebutna Masjid Kaum. Nah sok disebut Masjid Kaum da eta masjid kasida gedena. Di eta tempat aya hiji makam leutik. Nah eta makam sok dipugusti ku masyarakat. Eta makam kasida karamatna ceuk salah sahiji masyarakat. Eta makam kasida karamatna atawa eta makam teh merupakeun makam suci. Aya oge warga nu lain atawa warga di luar eta tempat sok aya nu ngadatangan ka eta makam. Teuing aya naon di eta makam. Makam eta teh mangrupakeun makam jayanana. Anu saurna kantos masihan jasa pikeun lembur Cihaur Beti. Ceuk salah sahiji masyarakat. 3 bulan katukang di makam eta diayakeun proyek pangwangunan. Eta
eta pambangunan nu ngalibatkeun tur nyekel eta pambangunan teh ku dua jelema. Eta dua jelema teh merupakeun adi lanceuk. Teuing saha eta dua jelema teh? Ngan anu pasti eta jelema sukses unggul. Cenah eta makam rek dijadikeun salah sahiji taman makam siga anu aya di kota. Alhasil jalan ayeuna mah geus alus eta makam teh, geus aya tempat pangdiukan, geus loba kembang-kembang, teh siga baheula pinuh ku eurig-eurig. Anu baheula pikasieun, anu baheula na poe ayeuna mah geus caang. Ayeuna mah geus alus eta makam siga bener-bener siga di taman kota, di taman makam. Anu baheulana sok loba oray atawa terus terang kuring teu panuju kana ieu pambangunan. Kusabab ayeuna mah eta tempat teh geus loba dipake maksiat, loba dipake bobogohan atawa kegiatan-kegiatan anu mesum jeung lainna. Kuring teu satuju jeung pambangunan ieu proyek. Kusabab tatangkala nu aya di eta makam kabeh dicacaran. Oge ayeuna mah geus dijadikeun tempat anu geus teu pantes pikeun atuna ieu heulana merupakeun makam suci atau makam keramat. Ayeuna mah geus jadi tempat anu kotor. Soalna sababna ieu tempat teh geus loba dipake bobogohan atawa dipake tempat anu mesum. Orang tiasa nyandak unsur intrinsik dina ieu cerpen. Anu kahiji nyaeta temana lingkungan, anu kadua judulna carita di hiji makam, nu katilu palaku kuring adi lanceuk ti kota, warga lembur jeung watak pelakuna kuring peduli lingkungan atawa cinta kana lingkungan. Adi lanceuk eta beunghar pinter tapi sabodo wae henteu nimbang-nimbang heula kaputusan anu matak jadi bahaya pikeun kahareupna pikeun lembur eta. Sareng anu salajengna palaku warga sieunan percaya kana tahayul, latarna makam lembur kuring Cihaur Berti. Sareng anu terakhir amanat, urang ulah sok percaya kana tahayul, urang ulah sok percaya kana tahayul atawa ngapusti-musti hiji makam. Sabab makam sararea sarua kitu wae, teu aya anu suci nu sahingga ngajadikeun diri urang musyrik. Nah, anu terakhir mun sakitu nu tiasa kusum kuring didugikeun, hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Sophie Agnia anu parantos ngadugikeun carpon ti hiji makam. Mudah-mudahan isi carpon anu tadi urang didangukeun tiasa nyandak hikmahna sasarengan. Tiasa urang simpulkeun ngeunaan carpon nu tadi nyaeta urang ulah percaya kana tahayul nu kitu. Ulah nepikeun urang ngaduakeun Allah atau musyrik. Sadaya makam sami, teu aya makam karamat, teu aya makam anu suci. Ulah nepi jiga dina carita tadi nyaeta ngapusti-pusti atau ngajadikeun istimewa makam keur dijadikeun tempat musyrik yen neangan kakayaan. Alhamdulillah da karaos waktos tos parantos saep kuring ngahaturkeun nuhun ka sadayanana anu parantos keur hadir sareng ngiringan ieu acara. Mugi-mugi naon wae anu pamedagan saran tiasa janten nambihan pangaweruh ka urang. Atuh dina minangka panumpu catur sim kuring nganyuhunkeun hapunten boh bilih dina mimpin ieu acara seueur kalepatan atau kagirangan. Sim kuring ngahaturkeun ukituna hayu urang tutup ieu acara ku bacaan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.